Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala al-ulama a'immatal mu'minin wa mursyidihim wa musilihim ilallahi subhanahu wa ta'ala badalan an nabiyihim wa ilal maqamatil ula wa ilal darajat wa ilal kamalat bi isyarati a'immatihim wa masyayikhihim. Walhamdulillahillazi ja'alana min khairi ummatin ukhrijat linnas syuhada 'alan nas ummati sayyidil awwalina wal akhirin wa sayyidil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatimu anbiya'ihi fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat nuril anwar wa sirril asrar wa triyaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha man tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim man tunajjina wa jami'al mu'minin wal mu'minat bihi ya Allah min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana wa lahum bihi ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna wa iyyahum bihi ya Allah min jami'is sayyiat wa tarfa'una wa iyyahum bihi ya Allah indaka 'alad darajat wa tuballighuna wa iyyahum bihi ya Allah aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa ashabihi al-anjumin nayrat. Allahumma iftah lana walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat bi futuhil arifin waftah lana walahum bi futuhil awliya'i wasyuhada'i wassalihin waftah lana walahum bi futuhil anbiya' wal mursalin salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Ya muyassiru yassir, ya mudabbiru dabbir, ya musahilu sahil, sahil alaina kull asir, bijahil basyirin nadhir, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, para ahli majlis ta'lim azkiya anu kalintang dimuliakeun
anu kalintang didoakeun sareng disuhunkeun doana moga-moga ku ngaosna urang sadayana kana ieu kitab sagala panyakit urang khususna batin umumna sareng lahir urang sing saengalna didamangkeun ku Allah Ta'ala. Oge muga-muga ku ngaosna ieu ilmu tasawuf sagala kokotor-kokotor jiwa urang, kokotor-kokotor kalbu urang, kokotor-kokotor batin urang, sir urang. Mudah-mudahan sing saengalna ku Allah Ta'ala disucikeun. Samping teu eta batin urang salamina dicaangkeun ku Allah Ta'ala, diawaskeun ku Allah Ta'ala, margi nu jadi tolak ukur segala rupa peribadahan urang ditarima jeung teu ditarima na, boga ganjaran jeung teu boga ganjaranana, eta dumasar kana alam batin urang, alam pikiran urang, alam hate urang. Mun hate urangna kiruh maka segala amal urang kabawa kiruh. Mun hate urangna bening suci caang maka segala pengabdian urang ge kabawa caang. Terutama anu paling ageng pengaruhna dina ngiruhan pengabdian urang teh nyaeta kokotor-kokotor nu disebut maksiat alias dosa. Timimiti nu panggedena nepi ka nu pangkebulna ieu keukeuh ngiruhan sagala pengabdian urang ka Allah Ta'ala, nilai-nilai pengabdian urang ka Allah, bahkan di samping nilai cek basa ayeuna mah kualitas oge kuantitasna bilanganana ge sok morosot lamun ati urang keur kiruh ku doraka. Kadua anu ageng pengaruhna dina ngotoran jeung ngiruhan pengabdian urang teh nyaeta pikiran urang kana dunya. Lamun pikiran urang kana dunya, kana dahareun, kana pakeun, kana cicinganeun teu ngaran urusan-urusan nu nyangkut sareng urusan duniawiyah tuluy busek kana ati kana pikiran, jadi stres asup kana ati urang. Nah eta teh bleg gue jadi karaha dina ati urang teh. Sabada jadi karaha ieu najan lain barang nu dosa, najan lain barang nu dosa, tapi keukeuh bakal moekan ati. Poekna ati ieu otomatis bakal ngahalangan kana perjalanan urang ka Allah Ta'ala. Emut pribados dongeng hiji ulama namina Mama Adang di Mahmud kasohor. Mama Adang teh ka ulama anana doana mustajab. Cariosna Mama Adang biasa sok ngaos teh rotin sasihan ka Mama Cibaduyut. Nah begitu dina hiji waktos anjeunanana teu kabujeng sakali rotinan lantaran anjeunanana aya bisnis gitu. Cariosna lajeng anjeunna disaur ku Mama Eyang Cibaduyut. Ai barang disaur ditaros ku ama, naha Adang henteu ngaji. Si horeng ku ama tos kauninga kaayaan Mama Adang teh pangna teu ngaos teh kahalangan ku kagok bisnis.
nepi ka cul bari ngaji sabulan sakali. Teu nyarios mama adang teh ngan ku ama teh pi orang dibuka we raksukan teh. Buka baju dang saurna teh. Buka raksukan. Buligir. Sabada dibuligir tingali dang dada adang ku sorangan. Saur mama adang. Pun bapak yang ngeriwayatkeun. Barang retek kana dada eueuh. Nyampak teh tutung sabelah. Nyerces seuneu. Tutung sabelah gila ningali dada sorangan betutung. Itu. Tuh wali mah dibuktikeun eta teh. Ya, ngan urang mah teu bisa ngabuktikeun kitu we. Rewas saur mama Cibaduyut dang ta eta teh pikiran adang kana dunya teh eta nepi ka poho kanu sakuduna anu fardu ain nepi ka poho mikiran dunya tah eta dang untung can kabeh sabelah dada tutung sabelah istighfar harita keneh istighfar teu katembong deui nangis mamadang ti hari tak dugi ka pupus anjeunna anak teu kantun teras kantun ngaos kitu ya diantawisna ya. Jadi lamun ayeuna urang ningali kanu neme nafakuran terkadangan ati urang mah paeh we keur ngahirupkeunana deui ati teh nyaeta hiji nyaeta ku mujalasatul ulama ruang riung jeung jelema-jelema anu berilmu lain ilmu fikih tapi ilmu ka Allah ruang riung jeung jalma anu berilmu ka Allah lain jelema anu tukang ngomong tapi ulama anu tukang amal eta sabab deket jeung eta mah ati nu paeh ge jadi hirup deui ati nu gersang ge jadi hejo lemok deui. Ya di antara nu mawi didawuhkeun ku para ulama beh ditu nati jungjunan jelema lamun ninggalkeun ngaji ya 3 poe eta atina teh atina kawas tanah heubeul teu kahujanan bararejad kaditu nama di mana cul ngaji teh atina geus teu bisa deui dipelakan ngabatu atina wayana kitu urang sadayana alhamdulillah di samping gaduh rotinan sasasih 2 kali di Masjid Agung tami saminggu 2 kali di dieu urang sasarengan ngupingkeun sarua we jeung abdi pada ngupingkeun najan abdi ngomong tugas letah tugas ceuli tugas hate tugas rasa abdi teh ngomong siga ka batur ngomong teh ieu tugas ngomong padahal ka abdi ge sarua pada ngomong buktina naon aing ngomong ka batur ameh naon ameh kadenge ari ku sorangan kadenge henteu omongan sorangan kadenge sarua gini kan tah ai batur nu boga ceuli nu ngadenge boga hate deui boga ai kuring nu ngomongna boga asup kana hatena asup na teu asup kana ati kuring asup kana perasaanana asup na teu asup kana perasaan kuring itu jadi sami-sami urang sasarengan sadayana urang sasarengan nampi disuhun dina munan ilmuna para wali
wali-wali Allah anu bisa ngarubah sikap urang, boh lahir urang, boh batin urang. Urang terus-terusan usaha hayang boga kalakuan bener, usaha hayang ngomean kesalahan-kesalahan urang, usaha hayang mersihan kokotor-kokotor urang. Geus kitu mah, geus kieu mah, ku itu ku ieu. Terus-terusan urang munajat ka Allah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Gusti da Gusti mah tukang ngahapunten, Gusti mah maha loman, Gusti seneng ngahapunten, damel Gusti mah ngahapunten we tuhibbul afwa fa'fu anna, mugi Gusti ngahapunten tina sagala rupi dosa perdosaan, kataledoran, kalepatan, kaluputan abdi sadaya. Ya Karim nun Gusti anu maha loman, ai harti loman teh nu tukang maparin tanpa disuhunkeun heula, mere tanpa dipenta. Allah Ta'ala teh gaduh sifat masihan teu disuhunkeun heula, eta sifat Allah. Urang aya jadi jelema hirup dibere panon ceuli mentah henteu, eta teh sifat karimna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebut karim teh nyaeta mu'tin nawal qablas su'al, mu'tin nawal qablas su'al, mu'tin nawal qablas su'al, yakni maparin ya teu dipenta heula, memeh dipenta tos maparin, sabak da dipenta maparin deui gitu. Salajengna alhamdulillah ku seringna urang sadayana ngiringaos seueur permasalahan hiji nu urang teu acan terang jadi terang, dua nu hilap deui jadi emut deui teu, tilu anu urang kungsi lepat bisa kaomean. Jadi bagjana teh kitu, tinggal urang pada sadar sadayana dina ngudag keutamaan jeung kasampurnaan ibadah nu leuwih utama teh kudu kumaha. Terus urang diluruskeun ku para ulama, lain ku pribados nu dimaksud ulama teh tah nyaeta ku fatwa-fatwa ulama, di antarana nu ku pribados dicarioskeun. Sebab nu didongengkeun jeung nu dicarioskeun ku pribados di tiap-tiap makom nyaeta urusan keur ngaraih kasampurnaan. Najan ieu bener tapi mana nu leuwih utama tah kitu. Nyokot eta abdi mah komo lamun ieu bener ieu salah, nyokot nu bener ieu mah lain. Bener jeung bener teh pan aya darajatna. Entong boga anggapan lamun ayeuna jelema geus nincak bener teh hiji geus hiji teh teu eueuh darajat bener, henteu kitu. Darajat bener teh loba, matak sedekah dibeda-bedakeun ganjaranna, pangna kitu ge aya darajatna. Antara salat berjamaah jeung salat teu berjamaah ku pedah aya jelema deui nu sejen geus beda teu nilaina. Antara nginyeumkeun jeung mere geus beda nilaina kitu. Antara salat nyangsangkeun sorban jeung henteu geus beda, antara make nyusur jeung henteu siwak teh geus beda. Ya pada bener padahal lain lamun salat make siwak jeung teu make siwak salatna jadi bener, salatna bener gitu. Ah dina bener jeung bener teh tangtu aya darajat-darajat. Aya kelas-kelas tadi dia nu ku pribados sok dipilihkeun nu mawi kamari ieu di Masjid Agung dibahas. Saleresna lain ngaromak anu geus biasa urang sok ngalakonan di dinya, asanes erek ningkatkeun, milihkeun nu leuwih sampurna jeung nu leuwih utama kitu. Najan itu bener pada bener dina pada hiji sisi
contoh cek mazhab Hanafi mah zakat fitrah ku artos teh bener, cek mazhab Hanafi sah. Ari cek mazhab Syafi'i teu sah, ari cek mazhab Hambali teu sah, ari cek mazhab Imam Maliki teu sah gitu. Alasan-alasanana ternyata lamun urang ahli hadis, lamun urang ahli usul, tangtos ku urang alasan-alasanana bakal leuwih jelas, leuwih kuat alasan nu tilu daripada anu hiji. Naon sababna? Itu mah nas hadis, contoh ti rasulna kitu. Tapi ya bener, Imam Hanafi bener, sehingga urang teu bisa suudzon jeung goreng sangka atawa nyalahkeun kanu zakat fitrah ku duit, ku jamu. Zakat fitrah ku bah dahareun sejen, zakat fitrah ku pakaian, bisa baik asal ku sahargana. Teu meunang urang nyalahkeun eta gitu. Hanya ku pribados ditawarkeun teh maksudna rek dipindahkeun mun urang biasa sok zakat fitrah ku duit tina bener kana bener. Ya, anu darajatna leuwih utama jeung leuwih luhur gitu. Eta nu dimaksud ku pribados mah. Jadi sing kahartos ieu. Sabab terkadangan ari jalmi anu tos pageuh dina hiji faham boga rasa bener, nah ada ieu ge anu ngameunangkeun teu emut kana darajat. Eta teu emut kana darajat. Padahal nu sapopoe kalakuan urang teh sok neangan nupang hadena. Kitu sifat jelema mah kabehana ge geus jadi watek satiap jelema sagala hayang anu panghadena. Mun aya nu hade jeung nu hade teh hayang anu pangna, kajaba nu pangna geus teu kabedag. Leres kapaksa neangan anu wajar-wajar gitu. Urang meuli tigria pakaian teu kabedak ya ti cimol, eta mah anu pang naonana panghandapna. Dina pardu kitu, pardu jeung pardu aya darajat tuh. Sehingga ku para ulama dijelaskeun darajat salat, pardu zakat, pardu puasa, pardu munggah haji, pardu teu. Di antara ibadah nu mangrupakeun badaniyah ieu najan kabeh fardu keukeuh aya darajat. Mana anu leuwih unggul di antara kabeh nu fardu? Ceuk para ulama salat cenah. Naon salat? Dumasar kana keterangan kabeh numpuk aya dina salat. Di mana jelema teu mampu munggah haji, salat teh sing bener tuluy lakonan, maka yaumul kiamah bakal boga peringkat haji. Ya. Di mana jelema ayeuna salat tangtu manehna bakal suci tina sagala kokotorna. So, zakat teh aya nyucikeun kokotor teh. Di mana jelema teu mampu zakat ieu salat we kuring mah hayang zakat aya teu mampu, keur dahar ge kuring teh teu mampu, aya kahayang kuring teh gede hayang zakat kawas batur gitu. Salat teh sing bener salat. Salat teh eta teh panyuci sagala kokotor urang. Kitu. Puasa deui puasa deui ku salat maka kurung. Naon sababna? Moal aya jelema anu salat bari barang dahar. Da salat mah kabehana ge bari puasa. Najan puasana seukeureun. Aya kabeh dina salat. Aya kabeh dina salat. Syahadat aya dina salat. Namatak di antara fardu ge aya darajat. Di samping ti aya fardu ain, aya fardu kifayah. Ieu mah fardu ain jeung fardu ain we aya darajatna. Fardu kifayah jeung fardu kifayah aya darajatna. Sunat jeung sunat aya darajatna. Sehingga aya tingkatan. Ku sapalih ulama dijelaskeun najan sapalihna deui nganggap sami antara sunat, mandub, mustahab, nafilah, tatawu, ieu teh saur sapalih ulama mah sami ieu teh sadayana. Sunat teh, mandub teh, istihbab teh, mustahab teh kitu, nafilah teh, tatawu teh. Tapi saur sapalih ulama mah teh aya darajatna. Aya darajat sunat,
aya sunat teh muakkad aya henteu muakkad teu aya darajat-darajatna sehingga contoh dina surat muakkad salat qobliyah ba'diyah sunat muakkad ari witir sunat muakkad salat id sunat muakkad kitu tapi aya darajatna qobla ba'da jeung salat witir anggar we unggul keneh salat witir daripada salat qobla ba'da kitu komo ai jeung salat tarawih mah salat tarawih jeung salat qobla ba'da anggar we unggul keneh salat qobla ba'da jadi salah lamun ayeuna urang ai tarawih dalakonan ai qobliyah ba'diyah henteu salah nah sababna eta teh kop sepeda cul mobil nu kitu teh ngaranna teh ai jelema nu teu paham mah kadinya otomatis asa bener we padahal eta teh salah tapi kesalahan teh apan darajat deui aya salah teh salah anu ninggang kana doraka aya salah teh salah anu ninggang kana kurang adab gitu aya anu ninggang kana kurang hade seperti lim suliong lamun lim suliong balanja sayuran ka pasar Sumedang eta termasuk salah atau bener oh salah besar oh hade apa goreng oh goreng dipandangna jelema naon oh lim suliong mah balanya da kudu ti mana tuh Singapura tuh kita bangsa anu memang tempe sakeureut teh make jeung ukuran 50.000 tempe sakeureut ya heuda urang mah tuh rek meuli tempe sakeureut 50.000 beak sagala rupana urang ke depan taruh orang mah balanya di pasar Sumedang teh wah gaya gini da biasana kita tukang sayur nu ngalengkung ka bumi urang tuli make jeung gidik bade ka mana bade ka pasar wah geus gaya najan babalik bobolokot sabab hujan cenah di pasar amal jadi aib moal nurunkeun darajat moal keur pantara saha pantar urang tapi keur pantar menteri mah ayeuna ngahajak balanya mawa keresek lumpa eta mah nurunkeun darajat kartos jadi si orang darajat salah aya darajat bener loba jadi awal hasil antara bener jeung salah teh ngabogaan tingkatan-tingkatan ngabogaan martabat-martabat nah jadi ku urang kudu dipikirkeun numawi lamun urang jelema berakal tentuna dina sagala urusan ngalakonan segala urusan selalu make akal pertimbangan urang heulaanan bener jeung salah kade bisi salah cokot bener jeung bener mana nu leuwih utama cokot nu leuwih utama di mana leuwih utama teu mampu cokot nu utama kitu asal bener we pokona mah di dieu ku Allah taala di batas-batas minimal batasan teh minimal ieu 5 hiji batasan teh wajib 2 batasan-batasan teh haram 3 adi tina wajib sunat anakna wajib eta 4 anakna haram makruh 5 anu paling ringan mubah ieu ke martabat anu pokok ieu hiji wajib anakna wajib sunat 2 haram anakna haram makruh 3 mubah amun teh naon onang teu ka dieu disebut wajib henteu disebut haram henteu disebut sunat henteu disebut makruh henteu ka mana gejirigna kana mubah numawi lamun urang ayeuna rajin mikir martabat jeung kelas-kelas ku urang bakal nyaho hebatna mazhab Imam Syafi'i hebatna para ulama ahli tasawuf ieu nuduhkeun kana kehebatan akalna lamun urang rajin naliti eta contoh seperti mana mazhab Imam Hanafi sareng mazhab Syafi'i Imam Syafi'i Imam Maliki ngajatohkeun umpamana teu meunang teu sah ku artos tina sagala sisi ceuk mazhab Hanafi sah tapi lain utama sah oge ai ceuk mazhab Syafi'i mah
eta teh memang wajib gitu sarta memang sakuduna gitu. Lamun urang milu kana mazhab Syafi'i sareng mazhab nu tilu teh hartina zakat fitrah ku duit, otomatis ceuk mazhab Hanafi ge bener ditentang moal ngan lamun urang milu kana mazhab Hanafi otomatis bener ceuk saha, ceuk Imam Hanafi aya ceuk nu tilu salah tuh ya bener. Mana cek jelema nu berakal nu leuwih utama di mana nyokot pendapat, nyokot cekelun urang ieu amalkeun bawaeun ka akhirat. Tangtu aing ngaran jelema anu berpikir mah bisa nartibkeun mana nu kuring moal kieu, wah nah da aya ulama na aya nu fatwa na mana we nu penting mah meunang, da cek ulama anu ge meunang, tah eta jelema teu make tartiban kitu ngaran. Gerapek pikir mun aing nyokot mazhab Imam Syafi'i berarti cek Imam Hanafi ge bener, ngan lamun aing nyokot mazhab Imam Hanafi berarti cek Imam Nutilu. Contoh dina Fatihah teh antara maca bismillahirrahmanirrahim dina Fatihah cek mazhab sejen mah teu sunat, teu wajib, hukumna sunat. Tapi cek mazhab Imam Syafi'i mah wajib ta maca bismillah teh dina Fatihah teh. Ari bek teh ngadenge urang teh di Mekah pamana imam teu maca bismillahirrahmanirrahim dina Fatihah, oh da aya ulama na aya keteranganana meunang nu mana we ulah kitu. Da jelema anu boga akal mah bakal ngukur mun aing nyokot pendapat teu maca bismillah upamana berarti aing teh bener ceuk sebagian ceuk nu sajen salah, tapi lamun maca bismillah ceuk sararea bener tuh nya bener. Sebenarnya lamun urang make akal rek nyokot nu mana tangtu mana nu afdol teh tah kitu. Tah abdi mah nawarkeun teh eta sabab urang kabeh jelema berakal. Ditawarkeun teh eta. Ieu diantawisna ieu eta. Aya pertarosan di dieu. Pertarosanna kieu dina mazhab Imam Syafi'i nalika salat berjamaah imam maos Quran saatosna Fatihah, makmum oge ngaos Fatihah, maka sebagai umat anu awam taklid karaosna aya kontradiksi di antawisna. Hiji, abdi teu tiasa ngabandungan imam ngaos surat Quran, margi abdi nuju ngaos Fatihah. Jadi mun urang ayeuna ngaos Fatihah imam maca surat urang maca Fatihah, jadi aya kontra, urang teu bisa ngupingkeun, teu bisa gitu ngabandungan. Dua, akibatna fungsi imam janten hilang nalika nuju maos Quran saatosna Fatihah. Fungsi imam diantawisna kudu dikupingkeun fungsi imam teh. Tilu, nanti berbenturan sareng keterangan di mana dibacakeun Quran maka kedah diregepkeun, maka abdi ngaraoskeunana asa munfarid margi macana masing-masing. Imam maca surat, abdi maca Fatihah gitu, masing-masing asa munfarid. Lajeng abdi tumaros ka ulama anu ahli tasawuf anu akhlakna sae, arif sareng bijaksana sapertos Kiai ku anjeun. Aduh kajeng muji sagala. Anu rujukan kitabna ngaratus sapertos Kiai ku anjeun, maka anjeunna ngadawuh ikuti bae bacaan imam dina manah anu 2 rakaat. Ya, contoh lohor dina manah anu 2 rakaat isan lohor ieu mah geuningan idhar, rakaat idhar nyaeta contoh dina isya dina maghrib kitu eta aya rakaat anu ditarikeun, nu 2 rakaatna dina hate ke nu anu jempe imam dibacakeun, sedang dina rakaat sanesna anu sieun Fatihahna masing-masing. Tilu, saatosna ku abdi dicobi ternyata karaosna langkung husu emutan teh. Jadi upami urang teu maca Fatihah ngupingkeun asa husu. Genep, janten abdi ngaraos gaduh 2 guru anu duanana bijak. Naon ieu teh? Sejuk
sejuk sareng mikanyaah mika asih karosna ku abdi Pak Kiai sareng mantena kumaha upami kitu Pak Kiai teh wassalam itu tah enak ieu diantawisna ieu dina madhab ya dina madhab di mana imam di mana sholat berjamaah maka rek idhar te idhar dek ditarikeun jeung teu ditarikeun si imam si makmum keukeuh wajib maca Fatihah. Ieu ketetapan madhab dan sadayana kitab-kitab dina madhab Syafi'i ngajelaskeun kitu. Teras tah nembe aya pertarosan kumaha ieu alasan-alasan nembe diantawisna bisa janten ieu keur pribadi jalmi tiasa janten ieu leres kitu nanging pribados maparinan saran kasadayana uninga jelaskeun heula tartibanana ku urang kedah kauninga heula tartibanana nu tadi nu 5 wajib sunat haram makruh sareng supaya naon supaya ulah salah kop gitu hiji langkah pertama tah ngabedakeun heula eta langkah kaditu mah neangan kautamaan wajib jeung wajib mana leuwih utama kitu bener jeung bener mana leuwih utama ieu mah langkah pertama kewajiban urang teh ngukur di antara nu sabriji nu 5 bieu nah diukur anu 5 bieu taroskeun heula bahwa ari maca Fatihah secara umum perintah Rasul secara umum maca Fatihah ke setiap jelema nu salat teh eta teh sunat apa wajib nah gitu sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadauh la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab teu aya salatan jelema nu teu maca Fatihah ieu teh bahasa eta teh umum keur kanu sorangan keur kanu berjamaah keur ka imam keur ka makmum baik tinggal ayeuna nganyahukeun keterangan nu tadi apa teu matak bentrok sareng dawuhan Allah idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun nah di mana dibacakeun Quran fastami'u mangka aranyeun kabeh kudu ngadenge kudu ngaregepkeun kudu ngadengekeun aranyeun kabeh kana bacaan anu maca nah ayeuna dudukeun heula ari hukum maca Quran kumaha hukumna wajib apa sunat hiji eta ieu bahasa teh teu ditangtukeun dina salat di luar salat di jero salat umum tinggal heula ku urang umumna di mana cenah Quran dibacakeun maka kudu ngadengekeun aranyeun kabeh erek Fatihah erek lain pokona lamun aya nu maca Quran ku urang regepkeun nah ari hukumna maca Quran kumaha sunat ari ngadenge nu maca Quran hukumna kumaha sunat tuh awas ya secara hukum pokok ari maca Fatihah tadi dina salat kumaha hukumna wajib ari keterangan Quran mah da lain khusus kana salat idza quri'al Quran mah umum we nah sia ribut wae apaan anu maca Quran dengerkeun daripada ngobrol mending ngadengekeun Quran gitu nah ayeuna ku urang pisahkeun heula lamun dina luar salat ieu sabab eta umum antara di jero salat jeung di luar salat anapun hadis nu tadi ya eta khusus dina jero salat la salata tuh dingin tah khusus dina naon anapun ayat Quran idza quri'al Quran ieu khusus dina salat henteu umum lamun keur di luar salat maca Fatihah sunat wajib
lamun ayeuna maca lian Fatihah sunat wajib sunat deh ngadengekeunana sunat lamun dina jero salat ayeuna maca Fatihah hukumna kumaha wajib maca surat hukumna tuh dibedakeun nya imam ya maca Fatihah kumaha maca surat anapun keur makmum maca Fatihah tetap wajib sabab umum teh tadi hadis nu umum teh leres kahartos tuluy maca suratna imam sunat tuluy ditarikeunana sunat tuluy ngadengekeunana nah eta aja jatuhkeun heula hukum pokok kartos henteu tak bisi salah nartibkeun engke kakarak ngukur utama jeung teu utama ieu mah kakarak nyarioskeun naon kedudukan seputar nu 5 wajib sunat gitu tak eta teh disebut fastami'u kudu ngadengekeun teh wajib apa henteu lamun diwajibkeun mangka jelema moal aya nu maca Quran masing-masing contoh tangtu ayeuna urang sok tadarus si A maca Quran si B di masjid teh ngerdenge maca Quran berarti meureun kudu ngadenge salah saurang nu maca nu sajana mah kudu ngadenge entong maca sia na sabab bentrok kudu ngadenge we geus dewek ai ceuk saurang deui kudu dewek nu macana anya nu ngadengena engke bakal perebut leres nah sababna cek Quran idza quri'al Quran di mana dibacakeun Quran teh kudu ngadenge berarti kasaha atun nitah kudu ngadenge jeung nu disebut kudu teh asupna kana wajib apa kana sunat nah ieu kudu diukur heula sabab nu disebut amrun jeung parentahan dina Quran dina hadis aya anu jelas-jelas disebut wajibna aya jelas disebut sunnatna aya nu memang lolobana mah teu disebutkeun wajibna tah di dieu nu sok jadi timbul percekcokan teu ngukur asupna ka mana matak aya zakat profesi aya zakat gaji teh padahal sebenarnya mah eta mah asupna kana sunatnya nya nah atuh dijadi wajib itu kartos deui nu kadua ari si makmum teh ngupingkeunana teh wajib lain lamun si makmum jauh we ayeuna mah si imam teu make speaker makmum jauh nepi ka teu kadenge bacaan imam jadi salat makmum lamun wajib kudu ngadenge mah berarti kudu dihareup kabeh sarta imam lamun keur serak tong jadi imam no sababna engke moal kadenge ku kuring ke kuring teu jadi sabab cek Quran wajib kudu ngadengena kitu teu seperti khutbah kudu kadenge berarti kudu kadenge aya wajib kudu idhar si khotib leres no sababna da wajib kudu kadenge ku mustami aya kewajiban eta lamun memang wajib kudu kadenge kudu ngadengekeun Quran teh berarti aya wajib si imam kudu narikeunana kumaha lamun keur serak meunang jadi imam henteu naon sabab engke da jadi doraka makmum jadi teu jadi kabeh bacaana teu kadenge ning tuh berhubungan we jeung eta kabeh kartos katilu ari ngupingkeun teh pagawean naon ceuli atawa letah nah teu bisa lamun urang maca Fatihah tetep maca ku ceuli ka kuping nu sejen bisa bae teh ada kurang husu andai kata kurang husu kembalikeun kana pokok ari ngadengekeun bacaan imam wajib apa sunat ari maca Fatihah ceuk bahasa tadi hadis tadi wajib atawa sunat wajib ning tuh dek mana heula lamun dina bentrok satu sama lain kudu dilaksanakeun ayeteun bentrok muning nyokot nu wajib heula muning nyokot nu sunat heula kitu kahartos ta eta akhirna eta mah nu mawi sabenerna mah sanes nu aya dina redaksi kieu cara mazhab Syafi'i mah ieu teh lepat pamina ayeuna nyarioskeun dina mazhab Imam Syafi'i nalika salat ke berjamaah imam maos Quran saatos Fatihah makmum oge ngaos Fatihah tah salaresna mah lain kieu da kuduna mah bilih palai uninga dina mazhab Syafi'i mah kieu teh imam maca doa iftitah makmum maca doa iftitah Allahu akbar teh kuduna mah kitu imam maca Fatihah makmum ngadengekeun sabada imam maca Fatihah imam cicing heula jempe heula saukuran makmum maca Fatihah dekul makmum maca Fatihah geus makmum maca Fatihah beres imam tarikeun bacaanana
makmum ngadengekeun apa dua nana jalan gitu naon sabab umumna kitu dumasar karena kepentingan sejen heubeul teuing lamun kitu bisi palain langkung utama tah kitunya bisi palain langkung utama mah imam teh jempling uningan ku urang dina kitab-kitab fikih Imam Syafi'i tangtu ku urang bakal kapenak awas ya tadi dia nu jadi masalah nu namanya diuningakeun kumaha ada abdi teu husu eta mah teu bisa we can bisa husu kan nya kartos nya hakeun cak kakarak can bisa husu teu urang jadi kurang kudu kumaha atuh ieu dudukeun heula andai kata jol ayeuna kana andai kata ayeuna mah lamun itu bener iya bener rek maca Fatihah we makmum umpamana bener da aya mazhabna wajib maca Fatihah si makmum teh tetep leres erek makmum teu maca Fatihah dinu imam nu dijaharkeun bener da aya mazhabna upama dinu jaharkeun mah ditanggung ku imam dengekeun we imam mun pada bener ya ayeuna kardas cokot teh ku urang ayeuna maca Fatihah we makmum teh lain lamun makmum maca Fatihah ceuk mazhab nu sejen anu teu ngawajibkeun maca Fatihah nu ditanggung ku imam disebut salah henteu teu ngan lamun urang teu maca Fatihah sebagai makmum urang teh bener ceuk hiji tangtu ceuk mazhab Imam Syafi'i jeung nu sejena urang teh salah teu jadi we salah teh kartos tah lamun kitu balikeun kana akal urang urang rek nyokot nu mana sabenerna nu leuwih utama nu mana nu kudu dicokot teh da eta mah aya dina pemahaman jeung pandangan urang coba lamun urang nyokot ayeuna teu maca Fatihah si makmum heug aya mazhabna meunang ditanggung tetep ceuk mazhab eta bener ceuk mazhab Imam Syafi'i salah naon sabab teu maca tapi lamun urang maca ayeuna ceuk mazhab Syafi'i bener ceuk mazhab anu ngameunangkeun teu maca bener gitu nya aya nu najong moal ta eta nu diarah ku abdi mah nu disebut nu kitu teh al khuruj minal madhayiq ngaranna keluar tina kesulitan eta teh sebagai orang berakal mah kudu diajar keluar tina kesulitan ulah nepi ka aya nu nyalahkeun matak dina kunut subuh muning kunut dan sababna sabab lamun teu kunut najan bener keukeuh aya nu nyebut ninggalkeun sunnah tapi lamun kunut ceuk anu tara kunut oge henteu nanaon kitu tah jadi urang kudu ngukur eta tah ayeuna teh lolobana teh kitu naon sababna ieu wawasanana kurang panjang sabab teu nyaho tartiban tadi tartiban pertama sing nyaho kelas wajib sunat gitu haram makruh terus onang engke di mana wajib jeung wajib bentrok tak tinggali mana nu leuwih utama gitu di mana haram jeung haram bentrok salah satu kudu dilakonan teangan haram anu pang rendahna gitu kartos henteu contoh seperti mana jelema urang teu bisa dahar saperti nu diuningakeun teh di ku barudak pegasong di terminal urang teu bisa teu walakaya teu usaha teu naon aitan urang gering eueuh nu mere eueuh jelema jeung sabangsana aya we ieu teh dahareun ngan dahareunana tina riba meunang ngarentenkeun aya naon aya bolu meunang ngarentenkeun urang geus teu bisa walakaya ayeuna menta eueuh nu mere nginjom eueuh nu mere urang teu bisa init-initan aya deui hui batur tapi menang melak lamun nyokot hui ngaranna maling teh aya deui nu mere pak yeun hatur lumayan yeuh bolu nu mere tapi tina riba menang ladang renten nah mana nu kudu dicokot maka urang nu kudu nyokot teh hui kajeun maling nah ieu ngaranna al khuruj teh ieu darajat teh no sabab darajat maling jelema jeung darajat riba dina agama leuwih gede bahaya riba daripada bahaya maling gitu kartos henteu
eta teh ngaranna teh haram jeung haram diukur ke urang. Mana nu kudu dicokot ayeuna? Diukur ke urang. Mending keneh heuy menang maling daripada dinuang kengeng pamasihan tapi menang riba. Yeuh menang renten ieu mah yeuh. Teu, nah teu menang. Nya, eta teh haram jeung haram. Makruh jeung makruh aya darajatna kitu. Di mana urang mentok kudu dilakonan salah siji teh anu paling enteng. Lamun wajib jeung wajib di mana mentok salah siji teh anu paling utama. Sunat jeung sunat mentok teh anu paling utama. Kitu kartos. Ai kuduna mah kabeh seperti tadi. Imam maca Fatihah urang ngadengekeun ke imam jempe urang maca imam maca deui surat urang tak kuduna mah kitu. Lamun teu bisa imam teh da waktu yeuh ngudag waktu langsung tong maca Fatihah lajeng maca surat ayeuna balik kanu tadi pokokna nu penting nu wajib ku urang lakonan keun ngadengekeun imam mah teu kadenge da sunat ngadengena mah macana ge ditarikeun ge imam teh sunat bet maca suratna ge sunat. Tuh maca surat ge teu nanaon teu ngadengekeun ge teu nanaon kitu. Lamun ngalakonan sunat diganyar, lamun teu ngalakonan disiksa. Lain aya tadi Fatihah nu jelas wajib mun teu ngalakonan disiksa, mun ngalakonan diganyar. Ta eta ngukur eta kahartos henteu. Awas ya, ieu waleran teh waleran anu bisa ngajawab sakabeh pertanyaan. Sabab siga ngajawab hiji tapi jawaban nu bieu teh ukuran keur dina sakabeh masalah. Kartos sakitu. Aduh teu kaburu ieu maca ieu saking sono. Wallahu a'lam bishawab. Sakitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.